Mulai kalian nu di kidul, nu di Cimahi, luwih panjang, naik bus 2 kali. Bah, punten. Sampurasun, bah. Rampes, ho kajar lojang. Bah, So, calik jang, calik kalau calik. Mohon bah. Aya pikir saun naon cuk. anu kahiji abdi teh bade silaturahmi ka Abah. Anu kadua nama abdi teh nyeri hate wae bah ku awewe. Sugan we Abah gaduh. Pelet-pelet wae mah bah. Pas pisan atuh ka aki mah jang. Jagona aki mah. Dek awewe nu kumaha oge pasti bakal beunang. Udah kumaha atuh bah. Iya abdi hoyong pelet bah. Keun wae bah anu pelet teu kumaha ge. Asal abdi mah teu nyeri hate deui ku awewe bah. 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 No. Sare aya Abah. Nah. Jadi hoyong pelet abdi teh bah. Bah. Ini gaya bah pape. Mohon biar meser bah dilajada. Masalah pelet mah gampang jang. Sekedapnya gak. Ayo umur sabaraha? Apaan? Abah teh dukun, jalmi pinter. Makanya terang umur abdi bah. Punten jang. Apaan abah mah teh berteman di Facebook? Umur abdi 17 bah. Anom keneh abdi mah. Tapi banget sama Nikolot. Cik jang panyokotkeun lah kopi abah eta. Anu mana bah? Nu ieu nu hideung. Lain eta nu luwak. Nah, bah. Dukun teh resepna luwak teu kopi hideung. Osok kembung abah mah. Bah. Nah, pakai kacamata wae. Uyuhan teu poek. Iya teh. Tadi teh beurang teh abah teh aya nu nitah ngelas. Ayeuna kapereung-peunan. Terus kumaha bah ayeuna masalah pelet? Abi terus nungguan. Gampang, bisa. Biar abah tos kenging email ti sesepuh abah. Saurna mah bisa wae gampang. Asal syarat dan ketentuan berlaku. Jika kuis wae bah. Syarat sareng ketentuan berlaku. Nya tuh yang kabeh oge kudu aya aturanana. Abdi ayeuna kedah kumaha tuh bah? Gampang jang. Anu kahiji, ujang kedah rajin dihaslin, ngarah-rada bodas saeutik. Nu kadua, juk kira meuli odol, gara gosok tahuntu, ngarah-rada bersih. Nu katilu, cinggra kudu rajin mandi minimal sapoe 7 kali. Anu terakhir, anu paling penting, ujang gaduh teu kanggo ongkos meletna. Bah tenang, masalah ongkos mah ulah dipikiran, sok sabaraha wae ge ku abdi dibayar bah. Asal abdi hoyong gaduh pelet. Lamun gitu mah geus sepakat. Ku abah bakal dilaksanakeun. Nuhun pisan bah aya kitu mah. Bah, bade naros abdi teh. Ngomong-ngomong bojo abah sabaraha hiji? Jigana seueur bah. Anu abah makan gaduh pelet. Meureun seueur atuh bojona sareng gareulis meureun bah. Bawa anak aja. Abah mah hiji oge. Nah, bah. Da zaman ayeuna mah jang awalnya mah nu kahiji urang kudu boga duit jeung lamun can jodohna mah da hese atuh. Duh kitu mah bah. Sawios bedog pisan bah. Teu cios. Nah, kunaon? Sakirang percanten bah. Atas bah.